Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. 3 kali. Ieu teh rahasiana panjang umur. Ieu lamun urang daek maca ieu ba'da subuh 3 kali panjang umur. Cek aki-aki umur 80 moal mah. Mal sakira aing. Geus berkat-berkat aing sakira. Siapa belum? Ibadah tuh. Aju besi dipanjangkan umur. Incu paeh deui sakira. Aing mah masih kene aya kene bae terus. Beak anak beak incu beak. Aing ningkat ku 95 gara-gara baca lakon jaku. Panjang umur jang bekal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu aing geus umur 80 tahun can bener bae ibadah teh mulai deuk maca ieu sugan dipanjangkeun umur hayang beuki mantep ibadah ka Gusti Allah jeung rahasiana mun jelema deuk dipanjangkeun umurna dibere daek maca lakon jago ayat ieu teh bagus lamun dibaca ku urang bada subuh 3 kali beres wiridan anu ti Kangjeng Nabi istighfar 3 kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu sampai selesai 10 Allahumma ajirni minan nar 7 Allahumma antas salam wa minkas salam sampai selesai kabelah dituna maca tasbih 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 pan cenah kiai mah tilok akur sih ya kiai mah subhanallah 10 bae kumaha aing bae siapa 33 aku lagi pernah nanyakin ke abah kenapa itu baca itu jadi kieu cek kan urang boga santri geus urang wiridan dikurangan ngajar oh gitu subhanallah 10 bae 11 atuh aing henteu mah panjang kan henteu rek ngaji mah si mau di lembur ngaji henteu naon henteu nurutan aing 10 deh. Kabelah itu mah 5 bae lah. Kiai 10 urang cenah ta'adub. Goreng adab atuh kiai na 10 urangna 10 mah. Nurutan sidina Ali gurungana. Teu tetep di imah mah eueuh gawe urang teh teu naon 33. Minimalna 10. Tuh kan. Terus baca ieu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. 3 kali. Ieu teh rahasiana panjang umur. Ieu lamun urang daek maca ieu ba'da subuh 3 kali panjang umur. Cek aki-aki umur 80 moal mah. Mal sakira aing. Geus berkat-berkat aing sakira. Siapa belum? Ibadah tuh. Aju besi dipanjangkan umur. Incu paeh deui sakira. Aing mah masih kene aya kene bae terus. Beak anak beak incu beak. Aing ningkat ku 95 gara-gara baca lakon jaku. Panjang umur jang bekal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu aing geus umur 80 tahun can bener bae ibadah teh mulai deuk maca ieu sugan dipanjangkeun umur hayang beuki mantep ibadah ka Gusti Allah jeung rahasiana mun jelema deuk dipanjangkeun umurna dibere daek maca lakon jago kabelah ditu nama dicoba kurang lakon jakum teh 3 kali ulah napas. Lakon jakum nah, lamun masih kena kaburu 3 kali ulah napas berarti orang sehat. Masih kena panjang umur. Nah, lamun urang sakali kaduana geus salah ieu mah tereh ieu. Beneran Ki Khairun almarhum almaghfurlah. Ki Khairun teh bapana Ki Romli teh bapana abah kula. Abah kula teh Abah Haji Damyati, abah kula jadi kula ka Ki Khairun teh kaopat.
kula bin Kidamiati bin Romli bin Herun nya nama tah lamun aya jelema nan kitu ngaranna Muria sangarana ulah ditinggalkeun nya asal geus kitu bae geus karumpul kabeh anak itu bener bae eta teh geus asal dibaca tah laqad ja'akum sakali dua kali katilu kali geus teu kuat geus boleh tinggalkan eta Herun eta beneran ieu mah tapi lamun 3 kali masih lancar kene insyaallah sih cager deui cekeun teh insyaallah cager deui ini mungkin bener eta Abah Haji Herun lakon jaku kula ge osok takut teh dipetakeun ku kula teh eta kula nanti abah nanti begitu bela boleh tinggalkan panjang umur tapi osok kebeneran bener kieunan J jelemana bisa kede sih ya ngobrol mah tapi cek hate teh dibacaan tapi geus teu kuat nyesek teh tetep we ulah ditaringgal bener sampai kaduana entah kaya nu jiranna ulah minta cai ka kiai cekeun asal cek kiai ulah ditinggalkeun geus tah ulah antepkeun lah cekeun teh ieu mah lamun jadi urang encan jadi mah ulah wakah urangna geus tadana laqad ja'akum rasulun teres ieu mah ya busiana eungap ulah sok-sokan heulanan wiridkeun ku sorangan we heulanan wiridkeun ku sorangan ulah wakajang tatangga-tatangga cobaan tuh nu menta unu naon coba asana isukan ya emang aing teu kuat laqad ja'akum ya ulah ya namun geus kataekan sering dibaca ku urang tek hadiahan abah hadiahan ke Herun tek osok kejadian padahal aja sehatkeun cenah kieu tetep ulah tinggalkeun lah bener aya nu geus kritis di rumah sakit kieu badi ICU laqad ja'akumna lancar kene panjang umur insyaallah nu paehan nu mau cai hiji baca ya guys cerita ibadah bae cerita ibadah hikmah nama panjang umur 3 kali ba'da subuh insyaallah mun urang dikersakeun daek maca eta osok dibere panjang umur tur bisa ibadah kan mantap Nabi Darda gola man gola idza asbaha wa idza amsa hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu huwa rabbul arsyil azim sab'a marrat kafahullahu ma ahamma di mana-mana jelema maca isuk-isuk 7 balik sore-sore 7 balik bacana ieu hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 balik isuk 7 balik ta subuh isuk lah jeung sore memeh magrib atau atas magrib dibaca 7 balik nah ieu bakalna kafahullahu ma ahammahu bakal dihasilkeun daun anu dipake ka hayang urang ya Allah ilmu ye lain nalagaan ye ilmu ye kanyawan saya nyandung kan jeung di maksudnya bahasa teh kieu nya dihasilkeun maksudnya bagus menurut Allah ih hayang naon bae hasil bahkan di dieuna kafahullahu ma ahamahu shadiqan kana bihau kadiban pohara eta mah maksudna dek bagus atau dek bohong dek bener atau dek teu bener pokona boga maksud maca eta geus hasil ge pokona ya Allah sakitu doang tah isuk-isuk 7 sore-sore 7
Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bahkan ki muslim benda kerep ki kaukab kaki zaini ka abah doyong cukup baca ba'da salat maca hasbiyallahu wa ni'mal wakil 3 kali. Rasakeun coba gengkeun. Mantap salat 3 kali hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Diterusir wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil, limal maula wa ni'man nasir, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, limal maula wa ni'man, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, limal maula wa ni'man nasir. Geus teh unggal bada salat sakitu. Eta mah ti muslim kaki kaukab terus kaki zaini ka abah doyong ti abah sok diwiridkeun beta ku abah doyong abah agrat. Eta wasiat ka abah dibaca bae terus ku abah bener rasakeun teu kudu caritakeun engkena bener tah asal mata salat hasbiyallahu wa ni'mal wiridan nu biasa heula terakhir hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir, hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir, hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir. Bakal jala lembar segala 3 balik ta salat masyaallah. Aya anu diijazahan ku abah almarhum hasbiyallahu wa ni'mal wakil 3 balik unggal bada salat kabeneran manehanana teh ieu kitu usahana proyek. Begitu proyekna gagal cerik kan ka abah cerik dibere eta bae cenah wirid hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir balik ta salat insyaallah bangkit deui diwirid bae ku nya teh bener hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula mun leuwih oh salah cek abah leuwih mangan 3 bae heulanan suka ju hayang leuwih-leuwih diwirid ku nya bener eta setahun ngawirid eta ya Allah proyekna bangkit kembali pohara barang bangkit deui poho deui teu baca deui hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Nah kadang dibaca kadang henteu kadang dibaca kadang henteu kaditu mah lepeh henteu ambruk deui bebeja deui ka abah-abah mah nyahoan eta si hasbiyallahu na teu dibaca deui nyahoan da abah geus bagus-bagus cak abah teh tuh aya wali tapi dongeng di seputar wali geus bisa hibar teh satu ketika nya na teh kitu ragrag untung ka laut untung ka laut deui ragagna buhu juga atuh lamun ka darat mah geus selesai ragag ka laut nya na kaget ya Allah ya Rabbi kok abdi bisa ragag sih sakieu keur geunaheun-geunaheunana ja anu ngajepret eueuh naon untung bae aya anu mawa tongkang aja dibawa ka eta ka naon gara-garana ka parahu salametkeun nanyana taqarrub ka Gusti Allah terus taqarrub aya ta ilham maneh tadi subuh maca hasbiyallahna ngan sakali nu biasa 3 kali ya Allah ragag atuh sia mah geus ragag deui ti kejebur bae kabeh maca tilok naon tilok teh kan pohara eta dongengnya bakat wa fi nawadiril usul an buraidah da gol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala 10 kalimatin inda dubri kulli salat wajadallahu gitu naon ngaranna indahuna takafian wa majziyan khamsun lid dunya wa khamsun lil akhirat 10 hasbi Allah bah ujian naon dulu 5 urusan dunia bakal hasil maksud cukup muyah bagian akhirat lagi geus moal kana neraka di dunia 5 teh bakal hasil maksud cukup muyah mayeh hayang nanaon ge aya akhirat lagi moal tersentuh api neraka iya baca Quran sapeting 10 bali 10 ge hiji-hiji doang hasbiyallahu lidini hasbiyallah hiji hasbiyallahu lidini hasbiyallahu lidunya
hasbiyallah liman ahammani hasbiyallah liman bagha alayya hasbiyallah liman hasadani 5 hasbiyallah liman kadani bisu'in hasbiyallah indal maut hasbiyallah indal masati fil qabri hasbiyallah indal mizan hasbiyallah indas sirat 10 mual tersentuh api neraka di akhirat mizan lancar sirat lancar di dunia dipakai non gitu ngaranna cukup terakhirkan sekaligus hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim tah wirid kana eta ieu cenah kieu atuh kunaon teh dipotokopi ke cerita heula ieu mah ke kadeulek wae hayang apa henteu sia ngawiridna ayat terakhir di surah Taubah ayatna ieu laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz al ayat ieu ayat khitab khusus kafara orang Arab. Orang Arab anu nyaksian kana turuna Kangjeng Nabi, kelahiranana turunanana sakaligus diutusna Kangjeng Nabi menjadi Rasul Allah. Tetapi ayat teu meunang hidayah mah hese tetep. Urang nu jauh jarak tempuh anu jauh jarak masa anu lila tetapi urang dibere hidayah ku Gusti Allah teu ka Kangjeng teu apal tempat lahirna tapi geus kapiheulaan ku cahaya ilahi iman urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahal tata iman ya Allah ya Rabb tinggal mempertahankan iman keyakinan sababaraha lengkah deui urang hirup bakal balik ke alam barzakh teu rugi teu cangcaya urang paeh mawa keyakinan iman ke Allah iman ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertahankan eta kajian teh ditembak enggeus kajian ditembak dibunuh dikumaha Allah Muhammad iman ke Allah iman ke Kangjeng Nabi salah ya Allah ya Rabb tapi lamun kurang ditilik wari saki informasi geus poharana dek neangan bebener geus teh kudu ngaji melalui informasi elektronik ambalaya tapi itu diberi hidayah mah hese nu mantak peperangan multi nasional Baghdad genjleng negara kabeh pimpin ku Saddam Hussein. Gua mah ingetkeun lain rek nyaritakeun peperangan, rek nyaritakeun berbagai komentator tentang Baghdad itulah perang. Begitu Gus Dur ditanya, "Bagaimana Gus tentang perang Baghdad?" "Ngapain kita bicara Baghdad? Udah enggak usah diikuti. Bicara kita aja negara Indonesia. Sampai mati kamu tidak akan ngerti." Teu paham orang tentang Baghdad Pak. Nu ngerti cuman Gus Dur. Moal keotakan cek urang cek ngomong urang nama sia daripada mikiran Baghdad bandingan dagang toge bae geus. Dagang jengkol bae geus. Geus sasawi dagangkeun ka dieu kabeh. Lain ukuran otak sia nyaritakeun Baghdad batu. Beuh Mang Saddam Hussein jelema leutik. Oyag negara kabeh. Nu ngalawanana ge multinasional Inggris, Prancis, Amerika. Lain lalagan Jerman. Milu kabeh. Lamun leutik negara moal ku kabehan dihantemna.
kulantaran ieu negara boga kekuatan anu luar biasa dihantam lagi kulobaan menang teh nu lobaan can sebab naon nu dipake ka hayang kumanehna kilang minyak dibom lagi ku urang Irak sorang per detik ieu naon meunangna hanya menduduki urang Irak lagi di dieu teh gigideug bae negara-negara aing diusir deui sia ku aing mah paeh geus jadi biasa sebab aing mah paeh sorga Asia emang kuari kehadiran Amerika di Baghdad gitu emang nyaman teu nyaman urang Irak mah kajen teuing paeh moal ditinggalkeun ku aing negara aing naon bebeunanganna teu bebeunangan nu deuk dimasalahkeun naon kuari nu deuk dicaritakeun sabaraha ribu tentara Amerika nu asup Islam per detik ribuan tentara nu asup Islam urang dikaburkeun teu meunang nyaho nu potong leungeunna nu eueuh ceelian nu eueuh mataan anu tanpa daksa teu bisa lempang ku di Amerika ribuan jelema asup Islam Saddam Hussein wasilahna urang mah kan teu nyaho informasi nu sabenerna kula ge jawab teh ti almarhum almarhum Gus Dur udah kula nyaritakeun Baghdad saya pagawean urang bae sakitu moal kaotakan busian ye sakolan teu daun teu nyaritakeun Baghdad ulah kitu Gus atuh kae resep bae tapi emang kumaha Baghdad bah negara 1001 malam emang kumaha sabaran nabi anu diturunkeun di dinya lain sembarangan negara teh mah negara kuno Amerika negara anyar Inggris negara anyar kalawan negara kuno menang teh gan sakadar di mata dan mengklaim hasilnya datang ke akuari ralang sadan hutang teh gara-gara membabi buta ngalawan Baghdad teh ieu tokoh Baghdad tiba heula ti mimiti khalifah kahiji khalifah kedua dan selanjutnya aya gimbir-gimbir teh Saddam Hussein nah naon kitu ngaranna waliun min auliyaillah ya negara kabeh ku Saddam mah kumisna bisa gede bisa leutik Saddam lamun geus disorot di televisi urang dari Saddam teh di satu sisi urang resep di satu sisi urang sieun kanyan aing neuleungan eta aing resep aya tapi sieun aya sakitu ge jauh urang ka Baghdad di dieu komo jeung jelemana tentara Amerika di dieu doang grupluk emang kumaha gitu teu diberitakeun kan kitu-kitu nama kaistimewaan jeung kamaziahanana sabaraha ribu orok anu digaranan Saddam lamun lain gerak Allah moal bisa ya di Indonesia bae ge sabaraha ribu orok nu digaranan Saddam karunyin di awakna ge teu garagah cara Saddam teh kitu tuh ya Allah ya Rabb nah ieu mah keur carita hidayah melalui peperangan ternyata hidayah didapat melalui peperangan. Ieu mah keur carita maha kuasa Allah henteu rek nyaritakeun peperangan multi jeung Baghdad lain. Hese eta mah nyaritakeunana lantaran dibalik cerita tentang peperangan Baghdad aya satu dakwah anu urang teu nyaho. Anu urang teu nyaho selalu berdoa Saddam, selesaikah ya Allah tugas saya, selesaikah ya Allah tugas saya. Andai kata belum saya siap, andai kata selesai nyanggahkeun abdi ka Gusti. Batur mah perang datang kaos gitu, henteu perlu menang jeung eleh, tetapi melaksanakan tugas saya sebagai kepala negara dakwah Islamnya. Hasilna sabaraha ribu jelema anu asup Islam. Tah hasilna urusan kilang minyak bom cak Saddam Hussein. Eta mah nu pangeran, kurang ulah punya ulah. Tinggal Amerika bae begitu dibom teh ku Saddam. Wah. Hah? Naon jang ulah. Bingung kan Amerika. Urang ka ditu ka Baghdad teh kereta kilang minyak ambalaya berserakan. Negara acak-acakan. Tapi orang Irak bangunna tenang, teu bermasalah. Junaidil Baghdadi aya di Baghdad, Abu Bakar Shibli aya di Baghdad, Syekh Sri Sikti aya di Baghdad, Syekh Ma'rufil Qurhi aya di Baghdad, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani aya di Baghdad. Tokoh-tokoh sufi dunia anu kuari jadi rujukan seluruh dunia aya di Baghdad kabeh.
Tenang orang Baghdad mah. Iya itu. Per detik ieu apakah kacau orang Baghdad. Ketika ya orang Amerika, geus deuk siapa gitu. Orang Baghdad asal dari orang Amerika geus. Ih, ngeunteu di berita-berita negara 1001 malam Baghdad. Deh. Pokoknya mah urang-urang menceritakan Uzbekistan jeung Baghdad sejarah supi. Pertama Uzbekistan, namakeun Baghdad. Tinggali di perguruan persupian. Lamun encan ka Uzbekistan, can selesai. Setelah selesai di Uzbekistan, mesti Baghdad namakeunana. Teu kadeuleu ku zahir ku mata zahir, per detik ieu masih kan. Perguruan supi teh seperti eta. Namun encan ka Uzbekistan, can kapanggih jeung guru-guru supi Uzbekistan, can selesai supi mah. Ketika geus selesai, doktrin-doktrin namakeun ke Baghdad. Tanyakeun coba ge ka jelema ngarti. Dua negara, Uzbekistan, Baghdad, Uzbekistan, Baghdad. Dua eta mah perguruan supi internasional. Enggas lamun encan makekeun ka didinya ente. Badak masalah perang hanya sebatas urusan dunia paek dan hidup. Titik. Henteu perang ge sarua bae, hidup dan mati. Kesulitan orang Baghdad. Kuari Amerika enggak bangun. Orang Baghdad geus kieu bae. Bangun ku sia emang aing ridho teu. Sakedeung deui perang deui jeung aing sia. Orang Baghdad mah geus kitu, saya diciptakan untuk perang. Indonesia lain, kita diciptakan untuk korupsi. Jangan tinggalkan korupsi sampai mati, bawa mati. Ya itu sabodo sia. Aing mah dongeng doang ja. Korupsi teh naon teu. Jeuh aing mah korupsi na mana. Aing kira mun aya mah tundeuk sarua. Ja aing ge bangsa Indonesia. Sial, sia nu sial. Iya. Iya bentar ceritakeun peperanganana, capek. Mengikuti orang. Wow, tiba heula Baghdad bade ikuti ku ali, ku bangsa supi-supi, ku ulama-ulama. Ieu jebolan-jebolan Baghdad do pararuat. Di mancanagara teh Baghdad kajen ku kumaha ge. Matak dihancurkeun ge ku Amerika. Aya kekuatan anu terselubung, aya kekuatan anu gaib, aya kekuatan anu sulit dicaritakeunana. Bom Baghdad. Bom. Tetapi rahasiana sabaraha puluh ribu manusia nu asup Islam. Masya Allah karim. Eta ngadoana ge kan Saddam geus kitu. Selesai apa belum tugas saya ya Allah untuk dakwah? Bukan untuk menang dan kalah, tapi dakwah saya selesai apa belum? Kula lamun maca doa Saddam Hussein geus kitu teh sedih kadang-kadang. Naon sedihna? Henteu rek nyaritakeun menang jeung ele. Tugas saya selesai apa belum? Etalah keistimewaan Saddam Hussein. Diabadikeun. Bongkar kubulan Saddam. Senyum Saddam. Ya Allah ya Rabb. Anu geus dibunuh Saddam teh. Naon kitu ngaranna? Setrum. Saya kapaehna. Saddam disetrum supaya ngomong tetap Allah teu dicaritakeun. Setrum deui Saddam, di dia. Allah ingat ke Hajjaj baheula. Allah selesai sudah ya Allah tugas saya. Tek, hai. Bikeun kubur. Gali setelah 1 tahun. Nek diabadikeun senyum, seungit. Caririk sa Baghdad kabeh. Henteu rek caritakeun naon deuk caritakeun teh hidayah bangsa Baghdad. Hidayah bangsa kafir nu asup Islam na kudu melalui peperangan deuk kumaha atuh nya kos kitu hidayah. Di urang teh eta loba pengusaha-pengusaha Cina nu berhasil teu daek ya asup Islam. Tapi begitu dibere susah deui asup Islam hidayahna kudu ku susah. Sabaraha encek anu asup Islam di urang ku susah. Ayo geura. Anu kamari di demo gubernur Jakarta saha? Batur Siang. Eta Ahok tah di demo kan ku kabehan teh. Nah, ieu kan diperkirakan deuk asup Islam ayeuna. Deuk asup Islam.
Ahok teh eta kuari teh. Wallahu a'lam menang hidayah ti mana kakarak henteu. Tuh, tak lamun kejadiannya na asup Islam. Wallahu a'lam. Iyalah rahasia Allah. Kamari sandeg-degeun henteu deui. Kuari rada hanet. Ente mah can nyaho kan kuari perkembangan Ahok. Ya, tinggalin zaman sia mah tuh. Ya, mengikuti corona bae corona. Ahok ikuti ku sia. Ya, hampir kuari teh deuk asup Islam. Ya, perkembangan politik teh ulah leleluarna doang. Jerona keur kumaha ieu nagara teh sampikeun duit aya naon nih di jero teh. Kekacauan dan lain sebagainya. Eta mah urusan lah. Tapi ieu teh di jero da aya naon yeuh. Menteri ieu dan di jero teh keur pasini. Pancen kieu emang usah ka ditu lelebah mangsia. Dakeun aing segala naon. Tah make jas teh eta tah. Eta aing eta. Di mana cenah kieu eta kenikahkeun teh. Siapa teh nyaho urusanana. Teh nyaho aing mah kedelu beungeut na bae teh nyaho kaler kidul siapa. Geus aing resep ya ngajen geus kieu resep. Jeung nu barodo ki resep. Gas, urang bagian urang we nu barodo lah habaknya lah. Penting salamat bener teh. Daripada nu palinter kabalinger. Geus informasi setik-setik we ulah loba-loba informasina. Sakitu bae heula ke minggu hareup lain deui ge. Aya anu masuk Islam teh hidayah teh keur ngagoler di rumah sakit. Bos Indonesia, terus kemudian ke Singapura terus ke Jerman. Tidinya jadi gering diimpus kieu bos Indonesia. Nah, nyana terus naon ngaranna ngagerokeun pamajikan jeung anakna muncak ngomong urang mah ayah ini sekarang harus diridoin mau masuk Islam. Cek anaknya jangan bah. Enggak. Kamu juga harus masuk Islam. Agama yang paling benar adalah agama Islam. Agama yang menyelamatkan kita nanti di akhirat adalah Islam. Saksikan oleh kaum sekalian. Bapak mau baca 2 kalimat syahadat. Beres baca 2 kalimat syahadat, menang 1 jam mati. Di dunia sugih, di akhirat ke sorga. Senep urang eta Gus. Cek nafsu urang, tapi kan rahasia Allah eta. Masya Allah karim pohara jasa. Perang Palestina ya. Perang Palestina. Dati itu. Ayalah seorang Yahudi kira-kira umur bangsa 40 tahun. Kena tembakan muslim. Masuk rumah sakit. Kunaon atuh menang 2 poe ngimpi ka panggih Kangjeng Nabi. Urang kan lamun nyaritakeun kos kitu hese. Ya Allah ya Rabbi hidayah. Menang 2 poe. Dah ka panggih jeung Kangjeng Nabi. Kamu kenapa muncak bahasa urang mah? Saya sakit. Sakit kenapa? Sakit tertembak. Oleh siapa kamu tertembak? Oleh pasukan muslimin. Beruntung kamu tertembak oleh muslimin bukan oleh orang kafir. Emang kenapa? Orang muslim itu tidak ada kejahatan. Ini siapa? Saya ini yang dibanggakan dan diimani oleh orang-orang muslim. Yang bernama Muhammad ya iya. Langsung pelukan dina ngimpina, langsung masuk Islam dina ngimpina. Ku Kangjeng Nabi diusap penyakit urut, tembakan sat, hudang cager, langsung nyana baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dokter kaget. Ina naonan. Ya Allah, ya Rabbi. Wah, sudahlah keluar la ilaha illallah, la ilaha illallahan. Hampir ditembak di rumah sakit. Jangan, coba biarkan. Kita tanya dulu ada apa. Gitu ditanya seperti apa? Dibukukan. Kukula boleh bacakan bukukan. Bahasa Inggris masalahnya. Ya Allah ya. Iman cerita naon lain cerita naon hidayah. Datang nanti melalui impian. Lu tadi melalui penyakit, tadi melalui perang. Maha kawasa Allah. Tentang urusan Allah hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Jelema nu dipake ka dedeh ku Kangjeng Nabi. Paman sorangan anu urusan Kangjeng. Dedeuheun nyahan Kangjeng Nabi.
kajeun mang kumaha ge kukula dibela di hadapan Allah nu penting mang iman ka Allah iman ka kaula teu cek mang ya Allah bersorangan nu dipake ka dedekunya teu diberi hidayah mah teu mahal hidayah nah ieu marek caritakeun teh Kangjeng Rasul teh diturunkeun ku Gusti Allah di Mekah dilahirkeun di Mekah digedekeun di Mekah diutus di Mekah khusus ka para urang Arab anu nyaksian kelahiran Kangjeng anu nyaho sepak terjang kehidupan Kangjeng anu apal diutusna sebagai Rasulullah Kangjeng turunlah ayat ieu ketika Kangjeng ka Madinah urang Madinah Juhainiyah sumping ka Kangjeng Qabilat aya naon cek Kangjeng kami mah eueuh deui iwal ti hayang ditulungan ku anjeun Muhammad cinta kami kadedeh kami jeung karesep kami teh geus lila ka anjeun teh sumping ka dieu betapa bungahna kami ku kasumpingan anjeun Muhammad cak Kangjeng Nabi naon dipake ka hayang ku anjeun natlubu kami meminta teh hiji bae kasalamatan jaga di akhirat di dunia mah jamual lila dulur urang anak urang incu urang geus nararawat lah paling ge jadi cacing tanah tapi engke di akhirat ya Allah cek Kangjeng Nabi lamun eta nu dipake ka hayang siap turunlah ayat ieu laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz wahai orang Arab yakin nyata jelas yakin geus datang ka aranjeun rasulun seorang utusan min anfusikum ti golongan aranjeun kabeh maksudna min anfusikum teh yakni sapagodos pada manusia bari apal anjeun kelahiranana bari apal turunanana bari apal kahirupan tileletik datang ka umur 40 tahun diangkatlah jadi Rasul Allah min anfusikum sapagodos jeung anjeun azizun sifatna Kangjeng Nabi sebagai Rasul teh azizun alaih ma'anitum wara pisan sabat pisan ka Kangjeng teh ma'anitum naon anu jadi kamasyakatan naranjeun kabeh anu jadi kabeng berat anjeun anu jadi kaembung anjeun teh Kangjeng Nabi teh sangat aziz artina aziz teh berat hayang aranjeun kabeh teh ulah aya kasulitan hayang Kangjeng Nabi teh ningali anjeun teh salamet hayang ningali aranjeun kabeh teh ulah aya we kenakalan dibere karakter Kangjeng teh diturunkeun ka dunia diangkat jadi Rasul azizun alaihi ma'anit pohara luar biasa Kangjeng Nabi menginginkan urang Arab kabehan khususna ulah aya kesulitan ketika urang Arab bagian kesulitan sangat sulit Kangjeng Nabi ketika urang Arab aya kategendahan Kangjeng leuwih tegenah deui ketika urang Arab teh aya ka embung Kangjeng Nabi leuwih embung ulah aya kategenahan terhadap orang Arab khususna umumna ka umat muslimin muslimat ulah aya Kangjeng Nabi teh azizun alaihi ma'anitum berateun ketika neuleuh umatna ngarasa berat masyaallah numantak hudang ti kubur teh Kangjeng teh ummati lain inget ka sorak ummati
bangga orang boga Kangjeng Nabi seperti itu, bener-bener manusia penyelamat anu mikiran umat. Ulah bae tigesle umat teh datang ka ditimbang aya kagorengan, datang ka ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim tipoleset teu hayangeun mbugeun Kangjeng Nabi, berateun Kangjeng Nabi ketika adalah umatna sing gulimpang di neraka jahanam. Ulah datang ka kos kitu, Kangjeng Nabi sangat tanggung jawab luar biasa. Azizun alaihi ma'anittum. Masya Allah, bahara luar biasa. Tayilan ngeunaheun jasa urang boga Kangjeng Nabi seperti itu. Cak Kangjeng Nabi panggihan kaula di mizan, panggihan kaula di jembatan Siratal Mustaqim. Kula nu bakal nyapaatan ka aranjeun kabeh. Geus jelas jelema nu salalamet mah bisa berangkat sorangan ka sorga. Iyalah jelema-jelema nu carilaka nya teu ditulungan. Panggihan kula di mizan, panggihan kula di jembatan Siratal Mustaqim. Kula dia azizun alaihi ma'anittum. Ngarasa berat ketika umat manggih ka berat teh. Ulah aya anu teh salamat hiji-hiji acan. Ya Allah, ya Rabb. Iyalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Harisun alaikum tur kaseng serem Kangjeng Nabi karanjeun kabeh anta tadu kenayen menang pituduh harajan kabeh anu pohara jadi kamemet, anu pohara jadi kahayang, anu jadi kepikiran perdetik-perdetikna kaseng seremak Kangjeng Nabi teh harisun alaikum kaarajeun kabeh khususna urang Arab nu nyaksian kelahiran Kangjeng, anu nyaksian sepak terjang Kangjeng, anu apal turunan Kangjeng, anu apal kana diangkat jadi rasulna Kangjeng. Umumna mah jang urang kabehan Kangjeng Nabi teh kaseng srem mak ka urang kabehan supaya urang kabehan teh meunang pituduh kabeh. Masyaallah. Imankeun ka Allah, imankeun ka kaula sebagai rasul Allah. Ulah datang ke salah ngimankeun. Oh, dari penyelamat iwal ti kula cek Kangjeng Nabi. Nududukeun bahwa Sang Maha Khalik adalah Allah. Nududukeun melalui kaula syariat-syariat. Nududukeun melalui kula karena berbagai hakikat. Kula teh hayang anjeun teh meunang pituduh wabeh. Kula hayang kaluar tina hidayah. Harisun alaikum. Numantak diteruskan kuari perjuangan Kangjeng ku para ulama sarua ngabogahan azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Lamun kiai dan teu boga harisun alaikum henteu kasar-sarem hayang menang pituduh ka mana bae umat teh lewatna leumpangna mengkolna diantep. Ieu kiai anu bahaya nu kos kitu. Anu hararese urang teh ieu teh harisun alaikum. Kasang serem hayang menang pituduh. Ulah aya kesalahan di mana aya kesalahan umat teh urang teh sebagai kiai cemburu. Aduh bake jeung salah eta teh teh yahueun keur gahareupan neraka. Aslina bapan urang teh keur dicekelan ku malaikat embun-embunan urang. Wa ma min dabatin fil ardi huwa illa huwa akhizun binasiyatiha. Urang teh keur dicekelan bun-bunan teh ku malaikat. Sakapeung waktu malaikat mawa urang ka majelis taklim, mawa urang ka masjid, mawa urang ka pengajian. Sakapeung waktu mah nafsu urang menggebu dibawa urang teh ku malaikat teh melalui nafsu dibawa ka orkes, dibawa ka tempat judi, dibawa ka tempat zidah, dibawa ka tempat mabuk. Naudzubillah min zalik. Itu dibawa ieu teh urang teh. Masya Allah karim. Nah, ketika dibawa ku malaikat dikamasjidkeun, bunga urang harisun alaikum. Dibawa ke tempat pengajian harisun alaikum. Dibawa ke tempat benar harisun alaikum. Ketika dibawa ke tempat maksiat, nyeri hati urang ya Allah ya Rabbi teh nyahueun teh. Keur dibawa ka neraka nu sabenerna mah. Dibawa ka neraka teh ku malaikat teh ditarik-tarik tuh ya Allah ya Rabbi. Aslina makan seperti eta aslina. Masya Allah karim. Urang teh ieu teh henteu karasa bahwa urang keur dicekelan ku malaikat.
dibawa ku malaikat. Ya Allah ya. Waful mujrimuna bisimahum. Bakal kayawan ke di akhirat jelema anu doraka dengan tanda-tanda jeung ciri-cirina kadorakaan jelema. Patukhadu bin nawasi wal aqdam diseredan. Buuk-buuk lamun awewe teh mah sak bin nawasi. Wal aqdam diseredan, suku-sukuna dampal-dampal sukuna. Masyaallah karim. Eta teh cek Imam Saroni lain di akhirat, di dunia keneh ge sarua keur diseredan bae. Turapul mujrimuna bisimahum patukhadu bin nawasi wal aqdam. Tapi jelema anu bagus mah arifu fi wujuhihim nadratan naim. Jelema anu bakal dikasorgakeun mah kajahoan dina wajahna nadratan naim, cerah, ceria. Dibawa ka pengajian kajen teuing teu dahar heula kuat. Ngan geus deuleuan jembal. Kiai loswat cenah cekeuna ieu. Demo sia ka aing. Nadratan naim, masyaallah. Sakedeung deui salat, terus baca Quran, wiridan. Kajahoan di dunia keneh antara ahli Allah jeung ahli neraka. Haripu fi wujuhihim nadratan naim. Moal ngahiji. Jelema anu bakal dikasorgakeun jeung jelema anu bakal dikanarakakeun moal ngahiji. Sebab naon? Turapul mujrimuna bisimahum patukhadu bin nawasi wal aqdam. Dekat ka pengajian, dasar lain ahli Allah mah ngabur. Ji dekat ka masjid teh jauheun tihang masjid kos kumaha. Teh jauh nya dekat ka masjid teh eueuh antara imahna jeung masjid tapi teh jauh tilok ngitungan tihang masjid. Nya nama. Aya pengajian di masjid eta 20-an jeung tihang-tihangna aya 10, berarti nu gaji 10. Teh ya. Tuh kan. Tak ieu teh maksudna teu kajahoan. Ku urang bakal jadi ahli surga ahli neraka padahal kajahoan. Nyingrai di dunia keneh. Urang ku ari sa mobil, haju ngahiji urang jeung camat. Di mobil urang ngahiji jeung camat. Deuk naon nu diobrolkeun bingung. Bingung urang teh, teu betah. Urang deuk ka Bandung. Pasti datang ka dieu bae ka Tangerang, ganti mobil bae nya. Bapak-bapak kula-kula mah henteu datang. Beda ngobrolna hese. Tapi pan orang jeung santri deui mah heuh sia tinggal nakolan we. Ngeunaheun deuk ngobrol naon bae kumaha urang mah sacalangapna urang. Ngeunaheun eta urang sapagodos ngaranna teh. Tapi orang ngobrol aja jeung polisi, deuk ngobrolkeun naon urang mah. Ngobrolkeun bintang jang naon bintang urang mah. Hayu coba hayu ngobrolkeun balok jang naon di mah ge ambal aya balok teu kapake tuh. Balok teu urang bisa bingung urang. Ya, urusan sakola teh jaho, urusan tahapan derajat-derajat teh jaho urang mah. Diajak ngobrol ge lah sapira nu kos kitu babari mah babaringan teu hayang nyaho. Sebab naon sapira kos kitu. Jadi dina hartina mah teu nyambung bae heulanan. Urang sa mobil jeung DPR deuk ngomong naon aya. Kecuali Ki Fudoli lain deui itu mah nama. Emang semi nya nama tuh. Bisa teh mah ngobrol mah sebab osok aya bagianana pan perbulan-perbulanana uang jago. Panyana ge sok ngomong sia jadi DPR ge nang aing goblok sia. Barang penting aing ngadoakeun atuh aya ana bae ku kucuran sia ka aing saeutik. Kiai goblok beureun teh mah nya. Teu bisa orang ngobrol jeung DPR teu bisa. Nyaritakeun perkembangan politik yang teu bisa. Ieu deuk nyaritakeun naon ieu deuk nyaritakeun teh misah turaful mujrimuna bisima DPR jeung DPR bangsa ahli neraka. PNS ya tuh anu teu salat sia mah sok aju ka aing teh goblok. Mana nu benerna heulanana tuh. Teu bisa urang. Tapi kan orang yang ngobrol kos kieu mah pan ngeunaheun bae sacalangapna urang. Sabodoh ngeunaheun teu ngeunaheun sabodoh sia. Ngaji los teu ngaji los. Moal cenah mah minggu hareup moal ngaji los. Geus aing mah. Nu gaji aing mah jeung anak aing bae. Rantai ku aing anak aing sia. Ngaji sia doan jeung aing. Geus tuh. Bal bisa tetep sebab naon? Sebab eueuh nu dideuleuh iwal ti Allah. Hiji bae ku Allah digerak-gerakeunana. Memang nang saha ditahan ka DJ nu ditahan. Nang saha eueuh mere sedekah paling 5.000.
dah geus teu kudu beres lah geus bawa deui duit sia can sia ka ditulis geus teu kudu aing mah diuk dengekeun balik beres geus ulah dipikiran kiai mah ya Allah sugih aing mah beneran bebeakan ya soalnya lagi pudoli teh sok hayang bae nya teu kudu aing mah mulia lain cak sia agung lain cak sia sugih lain cak sia kumaha Allah nu merena beres geus mah tadi lagi aing moal mere teu kudu mere geus beres bayar hutang sia bae heulanan ka ditu ye ieu majelis sakieu 15 miliar leuwih ieu ye 15 miliar leuwih ieu apa aya duit sia di dieu ya Allah ye sia mah dieu kayuhan ngeunaheun tah gas besok mah nun teu mayar di luar ngajina sia jeung kiai baju orang tungtungna ieu mah aya nu pangnyeunkeun we ieu mah jelema teu bebeja acan geus aya duit urang kabeh di masyarakat kabehan babarengan meunang 1,5 miliar ieu teh beakna kuari 16 miliar encan anggeus munarana bakal munara Banten itu encan bangsa 5 miliar deui aja nang di mana kieu deui teh sia mikiran kain teu kudu mikiran Allah sugih kiai atuh susah aing mah ieu mah lainna naon ye nek jaritakeun teh harisun alaikum masyaallah karim kasangserem Kangjeng Nabi teh supaya menang hidayah kabeh umat urang teh ieu teh dituturkeun Kangjeng kumaha Kangjeng teh amr ma'ruf nahi munkar mantek cek Kangjeng Nabi man ra'a munkaran falyughayyir biyadi selama lamun ada munkar boga kekuatan silakan melalui kekuatan bila perlu perang wa man lam yastati lamun teu bisa fa bilisan ngomong coprak cara ki pudoli dibayar ngomong teh dibayar henteu lain dakwah teh pokos kitu usaha tuh ieu nu bener sok dikasinggung atau lainnya nabae sia ge sarua ulah aturan dibayar ngocoprak we terus bila perlu kudu kos tukang menta-menta di pasar teh eta urang ka pasar kemis mawa salon saudara-saudara sekalian saya datang ke sini untuk minta bantuan ge pan goblok atuh suka teh deuk dakwah horeganan masjid jan anggeus teh beres apa kos itu ulah dakwah falyughayyir biyadi wa man lam yastati fa bilisani wa man lam yastati fa bi qalbi lamun teu bisa make qalbu urang wa huwa adaful iman pang handap-handapna iman sapeker dipermasalahkeun ribut gede tapi lu liwat di hareupeunana rurundayan awewe teh dimasalahkeun je padieu naon ieu fitnah gede ieu teu kudu dimasalahkeun tasawuf atuh fal yughayyir biyadi wani nyana radio tatangga dibantingkeun TV tatangga dibantingkeun kunaon aya nu liwat dadana muka nyana ngahenen bae je tadi mah rada gede teh mah tinu imah rada gedean ieu ya goblok kiai goblok gantung kabeh kiai kos kieu ya masa gerberatan eta tah ndek dakwah bener dakwahna lamun urang teu kuat fa biqalbi geus bae kuat teh ya Allah ya Rabbi nu di imam hepe siapa lain dakwah pikiran nu di imam betul kan nah iyalah dakwah nu mantep urang dijadikeun kiai ku ari dihormat ku jelema dibule ku jelema diagung-agung ku jelema dibuya-buya di dunia ye di akhirat teh salamet ka henteu datang ka mana urang teh ieu teh amar ma'ruf nahi munkarna ku ari mah dikiaikeun ku ari dibuyakeun ku ari dimamakeun tapi di hareupeun Allah sia dibuya-buya teh sia dimama-mama ternyata eta munkarat sia
Itu ngomong-ngomong acan, bahkan hati sia resep sia. Nyaho siapa yang dikiriman awewe baheno. Aju sia teu dakwah. Tuh kan, urang mah ya Allah, ya Rabbi. Tatangga hajat nanggap orkes. Aju pan sia diajak kondangan ke bae penting bari deuleu biduan pan sadia. Goblok pan teh sia. Di dunia urang dibuya-buya. Sabaraha murid sia anu ngeririt. Hiji benda, dua harga anu berbeda bisa diantep tuh ngomong-ngomong acan dibuya-buya orang di dunia tapi di akhirat ternyata orang diseret patuh khudhu bin nawasi wal aqdam dan orang mikiran kadinya embung orang jadi kiai embung orang jadi kiai teh komoh ju pendopo nu merek itu pun dibayar paling 1 juta 2 juta ya ada getek yang mau dibayar kos gitu banget. Anas di akhirat ke neraka di dunia teh kabeli karimun acan enggak tolak kemah pun namun leti kos gitu kan tolak guys pokoknya mah lamun anu mere bangsa 10 juta gitu guys sepak habak bobalkeun kabeungeunakeun sia ngajakan neraka ka aing sia tambahan itu beres Tahai, udah lamun pikiran kaji ya Allah ya Rabbi salamat apa moal, nterek mikiran batur mikiran urang baik, iya nahi munkar urang geus datang ka mana iya, menurut Allah urang kiai teh bener apa henteu urang, diagung-agung di mulia-mulia, aya di akhirat urang diseret dikanarakeun gara-gara urang henteu nahi munkar, mentak hayuh bae gocoprak bae geus kiai mah ngomong bae geus. Ulah eureun-eureun, anu haram, ayo ngomong bae ditanggap teh ditangkap, ngomong bae. Kayak moal kebal bakal grogol. Kurang teh jalan-jalan ke teu eureun-eureun. Reman teh sungutna. Ye, teh mah tugas urang, tapi disesuaikeun. Ya. Nailah yakin jelas jata datang ka aranjeun kabehan utusan nu ngaran Muhammad. Eta tadi golongan aranjeun kabeh papada manusia nyaho turunanana jeung nyaho tempat kelahiranana anu azizun alaihi manitum harisun alaikum tinggal bil mu'minina raufur rahim walanas'alanna alladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin wallahu a'lamu bimuradi engke urang tekan kiamat sanggeusna kiamat tiupan pertama kangjeng malaikat Israfil alaihi salam niup jelema teh kakaler ka kidul kawetan ka kulon lulumpatan anu keur nyusu anakna dibalangkeun budak leutik keneh kakarak leumpang geus suisan kobo aki-aki mah modar di dinya geus aki-aki mah teu kudu kiamat ku ari ge titah leumpang di nu panas engke oleng gejebur sorangan mantak lamun perangnya nama engke ku Amerika ge moal ditembak moal nya perang tutut hook senjata nembak nu kieu cek antepkeun lupat sia lupat di kieu doang moal ditembakeun hok peluru aing ka sia budak beladik goplak no kan bener kan paeh sia nama geus sepeda aki-aki atuh teu kudu diangsongan senjata aki-aki mah angsongan sieni urang Lampung ayo sia kena naik paeh di luhur bateung nah ieu ke kiamat beres parae ganti bumi rata gunung Masya Allah mentak kurang lamun jaritakeun ente nyangka gunung teh bakal na angger horenganan tamur meresap gunung nuku urang kaciri teger watarol jibala ente neule gunung pajar ente mah gagah tegak luar biasa orenganan gunung teh lempang tamurrum marus percis okos mega bae lempang gunung ge engke baleumpang
Yuk ku balikat isapin. Lelempangan kari kakak aju. Watarul jibala qamidah disangka gunung teh teger kuat. Orenganan tamur marasahab leeh. Nana gunung sakitu tegerna leeh. Kok masih Juned. Ajur. Ganti rata. Laut. Gunung kobe. Wah. Geus diterjemahkeun ku Raden Oma Irama. Kiamat eta. Terjadinya ada jadi presiden. Masya Allah, gunung-gunung yang tinggi menjulang. Hari itu akan dimusnahkan. Wah, pohara jasa. Masya Allah. Lautan yang dalam sarua bae eta kos kitu jana beunang di Quran masalah eta. Ya Allah, ya Rabbi. Beres kabeh. Ku hari hujan. Teng tiup roh ku malaikat Israfil. Saat merelentis kostoge cal roh ararasu ngeguh jelema. Nu tadina sepi eueuh sasah. Wabeh poe kullu man 'alaya fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal kullu man 'alaya fan wabeh aya di bumi langit rusak modar kabeh. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Gusti Allah sorangan. Nang tangan Gusti Allah limanil mulkul yaum. Can jadi raja apa ieu? Raja Mesir, raja Mekah, raja Yaman, raja Indonesia, udang. Ngaku sia jadi raja. Hah? Kayak udang Jokowi udang. Prabowo udang, cak Prabowo hirup kene mah can nyaho. Bawa jadi henteu. Itu bayar turun geus. Coba Soekarno udah kayak dia udang ke Pak Harto udah Gus Dur saya kan dilengserkan cek Gus Dur ya saya emang gak ada tanggung jawab bukan dilengserkan kalau saya lanjut baru saya tanggung jawab. Untung saya dilengserkan ya udah cek malaikat Israfil tenang Dur. Masya Allah tantangan limanil mulkul yaum. Geus beres kabeh harirup giring ka mahsyar. Timbang amal. Timbanganana kos timbangan emas. Aya talancuhan, aya jaruman, aya cecepehan. Cecepeh nu sabelah langit jeung bumi mun dieusikeun kadinya asup. Nusa belah deui geus teu kabagian jadi wakadegeun di asup. Ngun ku gedegeunana cecepeh. Ari nu deuk ditimbangna segede Juned. Leutik kan. Ku gede-gede amat deuk ningalikeun jeung nembongkeun ka maha kuasaan jeung maha dahsyatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wih, jelema digiring di berbagai negara kabeh ka mahsyar. Di mana letak mahsyar? Letak mahsyar teh Masjidil Aqsa. Berarti Didi itu boga sejarah dunia, boga sejarah di akhirat ge boga sejarah. Masya Allah karim. Iyalah, nu dek dicaritakeun. Ngarantung jelema kabeh. Malaikat Jibril cicing di tengah. Dihareup Kangjeng Nabi urang. Malaikat Jibril Mikail di belah katuhu. Jibril Mikail Israfil belah kenca. Anjing Nabi dihareup plek. Kumpulkeun ku Gusti Allah. Falanas'alanna alladzina ursila ilaihim wa lanas'alannal mursalin. Cek Gusti Allah aing bakal nanya alladzina ursila ilaihim ka umat-umat anu diutus para rasul. Ndek ditanya teh an ijabatihim ar-rusula wa amalihim fima balagahum tentang ijabah ka para rasul jeung ngamalkeun naon nu disampaikeun ku para rasul ka maranehanana. Masyaallah. Di samping umat nu bakal ditanya walanas'alannal mursalin. Yakin
kaula nu agung bakal nanya deui ka para mursalin utusan-utusan ditanya anil iblagi tina nyampekeunana. Ya Allah ya Rabbi, wabah ditanya bari pertanyaan teh sabenerna mawabalana kusana alaihim biilmin, yakin kaula bakal nyaritakeun ka umat ka para rasul, kula bakal nyaritakeun biilmin dengan kanyaho jelas nyaho wa makunna goibin jeung kaula teu gaib. Teu nyahona kabeh nyaho ngan tetep ditanya bae. Pan jelema ditanya teh aya nu nanya teh nyaho, nu mantak nanya ge pan teu nyaho mang. Kaula ieu deuk ka Bandung hayu, ieu jalan deuk ka Bandung jalan mana? Bener-bener teu nyaho berarti. Kaula mudik, ieu milu mudik deuk ka Jawa Tengah, Pak, deuk ka Jogja, jalan ka mana? Lontaran loba jasa, ieu itu Jogja. Ka belah dieu manggih deui Jogja kanan, belah ditu ke manggih deui Jogja kiri, bingung aing mah ieu. Jogja deui. Belah ditu tek Jogja deui. Isi jalan nu mana? Deuk ka Surabaya ge teu nyaho nanya. Atawa nyana nanya, Pak, ieu teh kula teh rek dagang ieu cara dagang teh kumaha? Ieu modal da sakieu deuk nu didagangkeunana ieu nyokot teh dieu supaya teu nyaho nanya berarti. Tah, kula teh hayang kawin. Hayu, hayang deuk nanya bae ieu mah kira-kira kumaha ieu kula lamun kawin. Atuh babari, modalna boga henteu. Ulah bakal hayang kawin sia teu boga modal mah. Nanya teh teu nyaho. Biasana nanya teu nyaho. Aya jelema nu nanya ngan aing mah sabenerna mah nyaho, ngan nanya sote aing mah ngetes bae sia teh nyahoeun tante. Padahal mah nyaho ye, kos ka budak tanya, "Cek, 2 jeung 2 sabaraha?" Geus nyahoeun nu nanya na mah. Ngan ieu dites, 2 jeung 2? Cak bapak tolol sia. Kudu ngabalikeun deui ka aing. 2 jeung 2 sabaraha? Cak bapak, wah budak blon nih budak. Mun cak bapak 4 kula 4, mun cak bapak 5 kula 5, ku bacak bapak bae. Nyaho ye. Nu nanya nama guru ka murid nyaho. Nu mantak nanya teh dites berarti. Nah, aya deui nanya teh ngajejeleh. Boga anak minta duit dibere tah 1 juta. Yo, meunang saminggu minta deui teh jang anu bere deui. Minta deui dibere deui. Geus kalima kali ka dieu sia, cicing sia dinya dieu. Hai, aing geus sabaraha kali mere duit ka sia bego. Teu meunang tah anak atuh hitung bae ku bapak, ditikem sia ku bapak. Goblok. Atuh nyahoeun bapak ge geus mere duit sabaraha kali ngah sudah dipake naon tah duit. Ieu sia didinya. Pertama, sia ku aing minta dibere. Kadua dibere, aju minta deui dibere. Tah aing nanya ka sia geus sabaraha kali aing abah ge mere duit ka sia. Teu meunang teu hitung bah. Teu meunang. Jalain kos kitu teh mah. Maksudna nyarekan. Aing lan sakali mere duit ka sia tapi ku sia teu digunakeun eta duit tuh tolol-tolol teh si otak pasang atuh. Menta deui si mah gawena menta malulu. Nyarekanan tah mah nanya tapi nyarekan. Go. Bari bah, ya mah boga duit, aju minta duit sabarit sia mentana. Mio sabarit tah mio. Oh sia he dibanding mio, tapi pake ku sianya nu bener tah beulikeun ku sia. Lamun kredit jeung cash lain deui bah hargana. Lamun kredit sabaraha? Barakara kredit? Ngomong sia lain sari. Bahkan hese dek beli cash deh di akhir zaman mah kredit bermodel. Yahudi teh geus kos karar itu bae. Nah, belikeun. Meunang meureunanan setengah bulan bah. Ang melikeun motor deui motor naon? Motor Mio. Anu itu ka mana? Aya mah aya bah. Ngan ieu kebutuhan aya deui bah. Bere deui. Ja aya ieu bapana ge. Duit mah eueuh bapana mah aya. Aya tah. Bere deui. Bere deui 3 kali. Budak motor kamarana nya dibeli cenah kebutuhan barang ditanyakan ternyata dijual. Oh adek abah sabaraha kali belikeun motor ka sia? Hah, sabaraha kali? Paneta mah nanya nyaun jangan umang belikeun lagi abah pan make nanya deuk nyarekan. Nah ieu ge sarua ye Allah teh deuk nanya ka umat. Atuh teh kudu ditanya ku Gusti Allah jauhkeun nyahoeun. Ja Allah mah pangeran. Urang turun ka alam dunia Allah nyahoeun ku ari hirup dihirupan ku Allah, Allah Maha Uninga.
kemudian urang kuari ayeuna dibaya pagawean dagang berpolitik atau Allah mamahauninya kapae urang mah teu nyaho ira bakal pae Allah bagus nyahoeun kok make ditanya tuh urang ku Gusti Allah nanya dadek nyarekan ka urang nah iya sia bakal ditanya ku Gusti Allah teu meunang kieu sia ku aing pan dihirupan nah iya sia harita teh hirup kemudian pagawean sia waktu hirup naon bae cak Gusti padahal Allah nyaho cak urang teh atuh coba bae Gusti ka nyahona tumpahkeun ka dieu wah dikerekem sia ku Gusti Allah teu menang kos kitu nyanggakeun sadaya-daya Gusti mun Gusti Maha Uninga nah ieu bakal ditanya urang kabeh ditanya urang sebagai makhluk ditanya Kangjeng Nabi lagi ditanya sarua bae urang ditanya tentang naon tentang an ijabatihim ar-rusul wa amalihim fima balaghum urang teh ngaijabah ka Kangjeng Nabi narima kana ka Kangjeng Nabi syariatna jeung ngamalkeun datang ka mana ditanya zaman Kangjeng zaman sahabat zaman tabi'in zaman para wali kuari Junaid maju enggak zaman saha hirup beye aing mah lain aja raja lain kiai sia nu nyampaikeun amanah para rasul nu nyampaikeun nu tabligh nyampaikeun amanah rasul saha zaman sia abdi harita teh gitumui abdi harita di kecamatan mah kitu Kiturmudi naiknya ke kabupaten ju naik dinya ke provinsi pernah nyampaikan ai dibayar nyampaikan ai henteu mana mana mui panggil mui ih kuari nyana ngeungeunahana mui nagara sia saha harita mui abdi aya orang kronjo panggil iya nu formal nu formal dipanggil eta geus teu bares tah mah lantaran nya nama ngomong aya dibayar teu ngomong teu dibayar teu ngomong dibere daek ngomong boga jabatan teu boga jabatan teu daek ngomong ieu mah anu berkeliaran we sa nah aya digigir disebutan di Jakarta kiai anu di kampung kiai pernah nyampaikan pernah cara nyampaikan aku mah muludan bere duit eta lah lamun dari bere duit ngaco ulah nu eta nu asli nu nyampaikan nu asli saha ayo gerak budi bejakeun diangsongkeun ka hareup kumaha coba eta urang lamun geus dikitukeun kumaha eta dihareupeun Gusti Allah sia zaman ieu pernah nyampaikan nyana bahwa Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad pernah kemudian naon nu disampaikan ku manehanana rukun wudu rukun salat dan syariat lah dain sebab bener coba tanya kiaina ditanya deh siapa pernah nyampaikan bener nyampaikan lagi dah bae ai diondang muludan sok diberkatan aya mun teu diberkatan di buledan moal kadinya deui wah itu beres ya aduh Masya Allah lah ieu bakal caritakeun secara global be umat bakal ditanya tentang narima syariat ti Kangjeng Nabi na nya atawa henteu aya apa henteu ditanya hai umat pernah henteu Muhammad nyampaikeun amanah ka anjeun tabligh risalah wah jelema burr kabeh ngomong aya nu pernah aya nu henteu ai Islam kabeh nyaritakeun pernah kafir mah henteu kan bela dirinya cak Nasrani teu pernah kami mah teu pernah sampai berita-berita kebenaran Muhammad teu pernah sampai Muhammad nyaritakeun tentang syariat teu pernah Nasrani Yahudi kabeh wah bangsa encek kabeh ngararomong engke mah kuari nyana baru teu beuteungna engke mah nyana di ditu pias teu pernah nyampaikeun umat kaula teu iman ge ka Gusti teu iman ge ka Muhammad berita nyampaikeun maka uranglah jadi saksi wah pacencongan urang jeung urang tidinya lah al yauma
nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Rame atuh pan. Wah, encek kampung Melayu ngomong. Hanya geus teu make hayah kampung Melayu mah. Encek RRC bener. Nu kampung Melayu mah geus pohon, bapak bahasa encek lagi geus teu bisaeun. Eta mah nya encek nya susah. Ya Allah, nya di neraka saneng-neng rugina ka bina-bina. Hehe, pohara jasa. Ari tatanggana mah nu Islam sanajan nya ka neraka pan bakal dikaluarkeun. Tatangga si encek. Milu nya digawe jeung encek. Tapi kan nya lantaran aya imanan tetep dikaluarkeun untung kan. No iya. Walalas alannal ladzina ursila ilaihim, ditanya umat tentang nerima atawa henteuna ka para rasul. Jeung sanggeus nerima ngamalkeunana. Macem-macem ke. Rame. Walanas alannal mursalin. Para rasul ge ditanya, Adam ditanya. Idris ditanya, Kangjeng Nabi Nuh ditanya, Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi urang ge ditanya, nyampekeun apa henteu? Masya Allah. Padahal mah Allah teh nyahun falanakusson alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Teu gaib nyaho, ngan deuk hayang nyaho coba datang ka mana bari deuk ditaubeh. Di memeleh di jejele aya jelema anu abdi mah ieu hirup teh di zaman SBY kiaina harita kiai pulan abdi mah teu pernah ngadengi nya nyampeikeun ore cok jelema teh falanakusson alaihim ilmin cak Gusti Allah nyaho aing ge sia teu ngaku datang tablighur risalah melalui kiai anu siana cak Gusti Allah nu teu ngajading teu ngadenge. Pan aya muludan, pan aya rajaban, kiai ngabuka pangajian, tong-tong lagi datang ka songek. Siana nu teu daek, falanakusson alaihim. Allah jaritakeun, neunaheun. Bagi kiai nu katitipan ilmu sampaikeun. Besingke di akhirat ditanya, walanas alannal mursalin, ditanya para mursalin, ditanya para wali, para kiai ketika urang dikahareukeun. Kiai anu sia di zaman anu nyampaikeun teu? Henteu. Kunaon sia dititapan emang teu nyampekeun? Oh nu ngondang. Kunaon sia nu mata kayang diondang? Ieu. Cak ditangkal amun naon tah? Naon tah? Teu nyaho nya nambongan di ditu tah. Ngadeukeun tukang sate. Ieu tah. Tuh kan ditanya kabeh, umat ditanya, para rasul ditanya, Gusti Allah. Umat ditanya, para wali ditanya, umat ditanya, kiai ditanya kabeh, mana teuing ramena. Nah, wa ma kunna ghaibin. Sabenerna mah atuh aing teu gaib. Eueuh teu kanyaho teu nyaho an iblagir rusul wal umamil khaliyah bima fi ma amilu. Nyaho tentang nyampikeun para rasul, nyaho pisan atuh uning pisan. Jeung umat-umat anu sepi tina pengamalan, nu ngamal jeung nu henteu nyaho Allah secara perinci juz'i satu persatu nyaho Gusti Allah. Si ieu gadenge, si ieu ngamalkeun, si ieu narima, si ieu teu ngamalkeun, si ieu narima, si ieu ngamalkeun setengah, si ieu narima, si ieu ngamalkeun poara, si ieu narima, si ieu teu ngamalkeun. Nyaho Gusti Allah bakal dicaritakeun hiji-hiji. Falanakusson alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Nu gaib teh Gusti Allah. Gusti Allah Maha uninga. Nu mantak urang kuari salat ti penting teu kudu dikanyahokeun ku tatangga cukup ku Gusti Allah. Engke bakal ditanya, ketika ditanya aya teh berita tablighur risalah aya melalui saha kiai anu sia ngamalkeun tante nyanggakeun sadaya-daya ke Gusti-Gusti mah uninga abdi peuting-peuting ge hudang haju kiai haju HSD eta anu ku aing ditolol-tolol ge sia goblok sia hudang mah hudang tapi ngan kiai doang tapi kan uninga Gusti Allah aing nyaho ka sia sok ngaji lempang ngajina nyaho aing ngadengekeun nganyaho haju ngamalkeun nyaho peuting sia hudang haju tahajud aing meukeun nanya bae cek Gusti Allah sebagai pangeran ditanya ku aing hijab padahal mah aing geus nyaho falanakussu alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin nu gaib jang aing mah aing nyaho ka sia narima ti kiai anu kemudian sia ngamalkeun geus kabelah dieu sia zaman sasia abdi bareng jeung si itu hirupna pernah sia ngadege urang ti kiai pernah ngamalkeun Gusti mah uninga teu kaburu Gusti naon bae kasibukan sia
abdi di pabrik Gusti. Mana babaturan sia di pabrik? Aya tuh itu. Sia ke di pabrik. Sia eta neangan duit jang kitu napakah pamajikan jeung keluarga sia sempet salat abdi mah. Minggu ngaji lamun teu keur gawe. Emang aya nu minggu gawe? Aya. Abdi mah ieu teh ai naon kitu ngaranna kesempatan salat mah salat. Tah, bareng sa pabrik sia. Pan sia mah salat sia henteu? Nyangageun Gusti. Dek kuat. Wa ma kunna ghaibin udah gaib. Nek ngomong naon sia, aya dalilna tah babaturan sia mah jadi pabrik ke sa pabrik bala jeung sia, malah sakontrakan sangarendeng, sia mah ja salat sia nu henteu. Nah, nu matak sa pabrik aya bae tah nu dibere daek salat, jang dalil engke di akhirat. Besinyana ngomong bogus sih bongan abdi mah dibere susah. Haju di pabrik teu kaburu salat Gusti neangan duit bae. Babaturan sia datangkeun. Ja susah sarua, pas salat. Ya kaditu atuh. Dek lompat ka mana sia? Ayo sia. Dalu wamakun la goibin. Waduh gaib jago sia tah mah dek nyarekan bae supaya kadenge ku ban sojen. Tinggal babaturan-babaturannya na waduh si itu dicarekan. Moal teu aja dicarekan. Heuh, dek lompat ka mana ya ini? Dek lompat ka mana? Nah, kabeh bakal ditanya. Fala naqussanna alaihim bi ilmin wa ma kunna goibin. Tanya hiji-hiji. Bari Allah nyaho. Oh, lu goib ka Gusti Allah supaya jelas Allah teh pangeran dek ngajejelek jelema ditanya ku Gusti Allah kunaon sia persiapkeun ti kuari jang engke ngajawab pertanyaan eta lain lalagaan ieu mah Al-Qur'anul Karim wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah timbangan lil amali dipasang lisohaikiha atawa jang nimbang amal bimizanin lahu lisanun timbanganana aya jaruman wa kafatali aya 2 cangkok 2 mangkok 2 cecepeh kama waroda fi hadis Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun ayat 3 hadis tu ngajelaskeun tentang sifatan mizan tentang pertanyaan jaga maksudna naon timbanganana jelas nu ditimbangna apa jelemana apa amalna apa bukuna eta lah Kanjeng Nabi nu ngajelaskeun aya nu jelaskan Kanjeng Nabi jelemana langsung diayakeun. Di hadis lain Kanjeng Nabi nyaritakeun jelemana mah tetep nangtung di itu. Nu ditimbang adalah sohaik buku-bukuna. Cek sakaol mah lain buku-bukuna amal bae diwujudkeun ku Gusti Allah. Amal bagus herang, bagus caang, amal goreng, poek jore. Nu jelas mandek kumaha ge ima urangna wa ima bukuna wa ima amalna, pan nu jelas mah tetep bae ditimbang-timbang keneh. Iyalah ayatna wal waznu yauma idzin al haq timbangan nyata timbangan nu bener yauma idzin harita bakal dipasangkeun jangan sing hade faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun sahaja lemah nu ditimbang berat amal hadena faulaika humul muflihun bahagia wa man khaffat jelema anu hampang mawazinuhu kahadeanana berat ku kagorenganana faulaikal ladzina khasiru anfusahum jelema eta lah anu ngarugikeun dirina waktu di dunia bongan teu daek beramal bitaswiriha ilan nar ku sebab dijongklokeun ka neraka bima kanu bi ayatina yazlimun ku sebab maranehanana ngazolimkeun teu percaya ka ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala nu ngantak urang mah alhamdulillahirabbil jauh masa urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh jeung Kangjeng Nabi tapi urang ngalaksanakeun syariatna dibabaca ku urang sifat wajib di Kangjeng Nabi di para rasul teh 4 urang diantarana kabeleteran kuari tah di dieulah bakal ditimbang saurang-saurang malaikat Jibril di dieu Mikail di dieu Israfil di dieu Kangjeng Nabi di dieu cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan hade nu gede jurusan sorga timbangan nu goreng ieu neraka asal ditimbang let ka dieu ka kenca belah dieu geus tinggal ngagejebur ka neraka asal ditimbang ketai ka belah dieu geus sorga tinggal berangkat ka sorga bae ya Allah ya Rabbi
kuari urang teh cek sakal Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan teh timbangan qada wal adli. Ieu timbangan teh timbangan papasten jeung keadilan. Nu mantap kuari urang timbang diri urang. Kuari kurang kudu timbang kejujuran jeung keadilan urang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi. Geus datang ka mana ngalaksanakeun syariat Kangjeng Nabi ketika ditimbang kurang bera rasa. Aing lamun ditimbang berat mana ya? Ti mata bae mata ye lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV kurang bae timbang. Kuari ye. Qada wal adli kuari cek Kangjeng Nabi timbang maneh merenung. Celi lobaan pake ngadengekeun musik apa lobaan pake ngadengekeun urayan-urayan. Hayo coba hayu. Apa lobaan ngadengekeun anu hasud ka urang, anu ngomongkeun ka urang, apa lobaan make ngadengekeun Al-Qur'an, hadis, kalam ulama. Timbang ku urang sorangan bari merenung kieu. Urang timbang ku sorangan bae hayo geura. Leungeun lobaan pake nyekelan naon ieu leungeun. Hayo sia leungeun. Apa nu teas-teas apa nu hipu-hipu. Ah sia leungeun. Timbang ku sorangan urang komo nu geus kolot mah maningan ge beureum mah molotot pegahan engkos kol budaya we kieu. Tinggal Nyi Hajina, "Hoi. Mana eta mata kosong amat?" Teu kosong teu naon. Naon ngalang layung kitu. Teh tu didinya bae heula na. Eta molotot kitu. Keur ngarenung ngaji tadi cak kiai aing ieu geus asa di akhirat bae. Heuh. Ya jadi teu percaya karena kuari bae. Kalau ngomong gitu atuh sia ieu bener ku sia dikitu-kitu. Dekeran tuh. Iya keur ngalamun aing di akhirat teh cak kiai ge timbang cenah amal. Hampura aing haji, dia tuh lagi hampura tang geus rada deres sakitu mah. Kula deui beureun hampura sok nyerekan ka Pak Haji tenan. Atuh hampura aing geus dihampura jasa. Mun aing kawin deui, tah. Pakarak dek bener ge. Tah urang ngarenung ieu aing lamun ditimbang kuari andai kata paeh aing ge. Ditimbang beratan ka mana? Mulai urang ngurucut cai mata. Gusti. Tibalik datang ka kuari Gusti Allah nyaritakeun kahirupan para rasul nyawa ditarohkeun jang ka Allah terus di para sahabat nyawa ditarohkeun abdi manarohkeun harta ge ku pait-pait teh di zaman para wali songo eta teh perang nyawa tarohanan urang lamun zalah ka Kudus masyaallah jana mapan balik teh dicacag nuku urang kuari di zarahan di Kudus Sunan saha ngaranna? Kudus. Tuh siapa jarah bete ngaran. Ayo kiaina poho buku aing ge. Tuh. Eta panjana mah perang, Sunan Kudus mah perang, balik teh pan dibawa teh tinggal nyawa balan cak sakaol bapan potong ieu na ge. Nuku urang di zarahan eta saja persoa di Kudus teh Kudus masyaallah balik nyawa batur menyawa tarohana pake liilai kalimatillah renungkeun ku urang aing boro-boro nyawa duit ge ku pait-pait teuing ge aya masjid ge butuh ka keramik kook biasa geus sababaraha kali mah haji jamang haji mah atuh jajan mah aya atuh ieu keramik ge keramik nu sajen heula ke kurang karak aing hayo heula nu sajen helanan besi teka bagian beramal nu sajen eta ngomong hebat jasapan ayo urang babarengan helanan nu sajen bae geus beres gaji ieu mah geus beres keramik alhamdulillah tuh biasa gaji neraka tah mah kuduna ge nu sugi mah lain kitu haji ieu keramikna kumaha ya saha anu geus siap keramik batalkeun geus Pak Haji duit loba di bank anak geus di ngaranan ari Pak Haji na aing mah teu boga duit sial teh Ki Haji tolong emang nu sugi mah kos kitu bloon batur bae dikesek-kesekeun tah hayang urang mah hayang ngadenge tuh geus kitu Mang Anu sekian meter geus aya sabaraha eta aya 20-an mah bejakeun ka Mang Anu lain teu butuh kitu nya dieu mah ku Pak Haji bae kabeh sapira 500 meter lah sabaraha kebon 500 meter geus tuh jual ke buat tetangga habak beres. Oh bener lah Ki Haji dasar pelit-pelit bae
Tangeunaheun urang ngadengeunna. Ya kan, gas. Dulu sadaya hampura ieu mah dek ditarima bayan nu 1 meter 2 meter ngan ke dialihkeun ka nu sejen sebab ieu keramik ditangkes ku Pak Haji Anu. Oh, maksudna abeh henteu kesel deui cek jada teh ieu mah duitna aya naon teh alhamdulillah atuh. Nu kami mah geus kanaonkeun bae kan ngeunah. Ngeunaheun teh mun aya di lembur nu kos itu. Ieu mah henteu Pak. Ayo halaeun ke kurang aing. Kurangna 1 meter eta nu dimaksud ku aing. Aduh, ya udah. Sugih dur-dur pet kos ge patah. Ilah wal waznu yauma idzinil haqq fa ulaika faman saqulat bawazna Kangjeng Nabi na di dieu. Maksudna naon eta Kangjeng Nabi di dinya cicing. Ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi lain samaneh. Ketika ditimbang umat Kangjeng teh ti heula pan al awwalun al akhirun umat Kangjeng Nabi teh pandeurina diayakeun pangheulana ditimbangna. Kangjeng Nabi di dinya sabelah Kangjeng Nabi cicing di cukang neraka jahanam. Masya Allah, lain lalagaan Kangjeng Nabi memang kumaha. Begitu ditimbang teh nu kadeu ku Kangjeng Nabi leket teh ka kenca Kangjeng Nabi nyekelan surat ulkoh ngaranna tek. Gegera dikajakeun tak. Naon cak dibere ulah bomong. Berat pantat tadina ka ditu kok jadi ka ditu. Salam. Surat leutik mah eusina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eusina eta tah. Lah leutik jasa surat. Asal ketei ka ditu. Naon teh cak dibere ulah long lagi. Nu penting salamet bae. Sada senang jasa urang boga Kangjeng Nabi modal kitu senang. Mun aya presiden nu kos kitu mantap jasa tah. Ya Allah ya. Bahkan sinar sholawat maka dele begitu dek ditimbang tak timbang lekete kade maneh kadele ku kaula cek Kangjeng Nabi ai Tuhan saha ma ahsanaka wajhaka wa ma ahsanaka khalqaka saha ieu kasep amat jeung bager amat ana nabiyuka Muhammad. Oh ku kaula kadele maneh sok maca sholawat 11 ta salat. Saeutik jasa cek ya na. Aduh aing 11 baheula isinya diomongkeun di hareupeun jelema. Cak batu deh 11 doang. Geus kajeun 11 ge lantaran saya istiqomah, geus begitu ditimbang tek teundeunan sholawat ka dieu. Oh, 11 bae kuat ka salamet. Tas salat 11. Nyana nanya heula, "Mas sana wajhaka kasep amat Tuhan saha jeung tita tadi tutulung bae." Ana nabiyuka Muhammadun. Oh, pohara ieu. Kacirita nu sok baca sholawat mah ku Kangjeng Nabi, kaciri sidar sholawat. Nah, geus disalabat-salabatkeun mantap ku ari ulah cicingeun. Geus kolot poe Jumat geus jam 10 ka masjidna teu bisa jam 9 mah. Teangan di dinya tihang jang nyalande. Tungtungna lain baca sholawat. Tasbih ka mana, mata ka mana. Bahkan aya nu nyokot ge tah babaturan atas beh teu nyaho nya na. Barang hudang aya tasbih aing ka mana. Aduh teh baca sholawat lah mumpung urang hirup, komo nu geus kolot mah ieu inget wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah ya Rabbi. Ingis jasa. Untung aya Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantaran kabeladianan mah cepet ya cepet, limbangna cepet. Cepet jadi Kangjeng Nabi kan lah tuh kulantaran sorangan nimbang cepet lai ka dieu aya anu henteu kabagian sapaat kaburu Kangjeng Nabi na keur munyeuna ka dieu ieu ka dieu dibalangkeun ka ditu kan waduh aing Muhammad bae cek jana aing teu kabagian lieu tapi tetap Kangjeng Nabi kadeuleu ku Kangjeng Nabi pas gagolepak ka neraka cekel ku Kangjeng Nabi entap tulung ka malaikat Jibril salamat ka eta Ci, atuh mah geus jore cak eta teh. Jadi itu lagi main simplong melulu ja. Aya sholawatan cek Kangjeng Nabi. Sabaraha sia sok maca sholawat? Ai muludan cak nya. Maca tante, henteu ngadengekeun doang. Lumayan sakitu ge cak Kangjeng Nabi. Nya daek ngadengekeun. Assalamualaikum zainal anbiya. Ya assalamualaikum atqal atqiyai. Nu macana mah santri kan jeung kiai. Aya sia, kula mah cenah ngatur-ngatur eta berkat cak nya. Aju ngatur-ngatur diatur teu jang kula heula teh. Tetep salamet bae. Pan mah apa eta. Ngan eta teh ngaguling heula ka neraka tah mah. Tapi tetep kok gajer rewel.
Jibril salametkeun. Masya Allah Kangjeng Nabi moal aya pang sibuk-sibukna ieu ketika wal wasdu yauma idzinil haq. Sibuknya sa Kangjeng Nabi. Geus manu ieu, geus manu itu, geus manu ieu, nu itu geus ulah aya bae umat Kangjeng Nabi nu ngagolepak ka neraka pohara jasa pan. Mantak teh kuari usul ka Kangjeng Nabi beusi engke kalepasan. Teu kadeuleu teu karawel laju teu kalekep ka bapak tuh. Padoh pan geus kalekep apa teu kadeuleu ku Kangjeng Nabi. Umat aing geus beakeun kan Jibril. Beak geus. Aya wae nu teu kalekep. Bangona mah aya. Pan kita tadi aing sakieu sibuk lah cek Kangjeng Nabi. Kade itu. Eta lah aya bae. Coba, tang. Ya, tuh bener. Cabut Jibril. Cabut. Si ti kalekep kunaon? Kredit cek kira Lebat ketik wari urang lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalkeun ayat ieu mah jang supaya urang merenung. Wal waznu ari timbangan yauma izin nalika dipertanyakeun umat jeung para nabi, yakni yaumal qiyamah al haqq, timbangan nu jelas, nu hak, nu nyata bakal dipasangkeun, urang bakal ditimbang. Ima urangna langsung, wa ima amalna, wa ima bukuna nu bakal ditimbang. Nu jelas deuk mamana ge pasti ditimbang. Renungkeun ku urang aing mun ditimbang beratan mana. Haju Kangjeng Nabi neuleuh tah henteu ka aing saat eta. Mun urang ditimbang bagus nikmat amat. Ketika orang ditimbang goreng haju Kangjeng Nabi neuleuh tetep ku Kangjeng Nabi diamankeun. Ieu nu rempan mah timbangan urang jorek, Kangjeng Nabi na teu neuleuh ka urang. Apa teh kalekep eta? Tah ieu teh nu dikhawatirkeun beusi ti kalekep doa. Masyaallah. Mudah-mudahan urang kabehan engke katingali ku Kangjeng Nabi urang, disafaatan ku Kangjeng Nabi urang, sehingga urang kabehan salamet di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad makanna wallahu a'lam. Allahumma ya qadiyal